Mereka geus paruguh aing masih cing di Indonesia. Pegawai hiji-hiji acan aing mah hanya berpikir keras. Aku teh boga selawat dan selawat gitu tapi saldona eueuh. Aing Aduh, ini akan duit ya, bingung aing mah. Pusing aing mah. Babi teh. Si juri guys. Dia kehen. Jurik mana jurik? Mana sih jurik? Manusia mah juri lagi goblok. Ke dia kehen. Dia kira aing boga sesuatu nya kita. Hah? Sesuatu? Sesuatu non ya euy? Henteu kumahanya? Iya, baking bukan baking teh. Hah? Baking? Nanti kamari sih nges dijual mbak aing mah dah. Soalnya ini masih jual kabeh da keur Idul Adha. Teu boga. Dijual. Iya nih baking anu jang lagi ngisian duit. Sama ngatu tekara. Peranti ngisian duit. Atau ngisian duit mah di ATM meureun kabang geus teh. Nah, jadi kana eme sih mah. Emang eme bisa ngisian duit gitu eme. Lin eme lah aing mah atuh ieu teh kumaha kara. Nu jang pergi ngisian duit nih em baking. Nyaho teu kera nu jang ieu nih. Deh kah. Teu gablok bahasa Inggris da aing mah. Baking anjing teh. Eme. Ari sia ngisian duit kana jadi kana eme atuh sia mah. Badi geura sia. Kumaha ini jelas embe apa ngisian duit teh pagi ngisian saldo geuningan naon ngaranna teh kera embe ATM aya nih ieu dulurna mah dana anjing hiji deui adina teh baking anjing cenah baking teh kera iya aing mah baking kala berpikir keras ya. Baking, PE meureun. Iya, aing teh naon, aing teh ieu teh duit terus arek main ieu, main slot. Pan kudu misan saldona geuning. Kudu make baking cenah. Anjing, atuh eta main baking anjing, ngobrol sia mah. M-banking meureunan. Iraha ngaranna jadi M-banking anjing. Di bawah heula geus M-banking. Aing mah nyawa M-banking anjing. Baking di mana Aisyah? Lama tinggal jeung me sia mah. Cuma tuh bisa bahasa Inggris cara aing. Sia bahasa Inggris mah ka lawang pantau hungkul meureunnan. Aing mah nepikeun ka ditu. Sia mah ngaringan baking, da sia teh udang sare meureunnan. Ada cekot aing ge baking ngaranna. Banking meureun sia teh. Setahu sia mah. Terus saya naon geus. Tek naon gitu baking. Kieu. Lain naon itu heuh. Tadi dia ngemark meakeun duit dinya teh. Anjing, minjem atuh 100. Karena naon minjem 100 anjing. Atuh da kebona ge geus ieu, da aing mah geus dipelakan secim aing mah. Kan secim sagala rupa aing mah. Bahkan secim jeung ieu. Sangadadak tuli kieu aing mah dinjem duit teh. Emang lagi kita mang saha? Kamari teh ngagali pacul lagi gali pacul kita ngagarap ya teh jeung melak koka kamari teh ngeunaan. Emang aja halus ya di takokak mah. Kamari dijual ke Dubai mah mang mahal. Harga ge nanya lauk emas dek anjing. Tah heula di emas ge kamari naik harga naik mah. Emas seriusan urang mang. Waduh aing mah. Jadi ngadara bingung gitu kunaon teman. Aing mah mah stres, bikin stres gara-gara sia. Sudah mah hari es mati is. Geus telah ceurik. Naon mang carita geura. Naon cok jelaskeun naon. Bukan masalah hidup kunaon mang teh. Anjing, minjem duit 100 anjing tadi pendengaran siap fungsi alus enak jadi mendadak bonge kieu kunaon kara. Sih emang lagi gitu, ari mas biasa lah. Ari jual beli takokak mah anjing menguntungkan pisan.
Mantap cos ya. Sehari bisa menghasilkan 20 M. Kelebihan si saha gitu ya. Sia jadi nah kena tembok iya naon. lain aing mah ih mereka beneran kieu ning butuh duit teh si Asep eueuh si Junaid eueuh Kosim eueuh aing mah ning aing sukses mah mikos japat di Paraban Beas anjing teh Tah mang kamar ge si Kosim teh melak takokak bener eta mah untung pisan ke rumah hargana naik kebenaran pisan namanya hitung-hitunganna bisa anjing sia perkalian teh geblek pisan dah. Aing mah terpaduli Kosim arek melak dinosaurus kokak arek tuyul sugan anjing di mana bodoh anjing aing mah hayang duit 100 ayeuna mah. Atuh dari melak dinosaurus mah teu bisa mang bisa lagi ke melak takokak secim bayem. Tuhnya arek kitu mah pendengaran misian normal anjing nginjem duit emang mah. pan tadi ge urang ngadenge. Atuh aing nginjem duit ayeuna 100 sok. Atuh da spiritus spiritus mah tuh dilebak sih nanya ke aing aja mah aing teh jual spiritus jual ke takokak aing teh tangkulak takokak coy Asia kurang ngulin jauh sama anjing kakak haludah ka aing udah nyaho aing pada mati tadi ge meunang sarek nginjem duit semoga pieuling aing teh aing pura-pura tidak mendengar we aing teh ari jelema kaya mah kieu kaya teh kudu pelit heula bos. Kayak pelit dah, maut deh, dah ribu.